Gedong dur kali sampung pagulingan sepi tentrem pepetetan sami urang baling bing lan jeruk Banglus lampakipun nyimas ijem anu aya di kampung nu ngelis nyalira dikantunkeun ku caroge astra jingga parantos lami duka ka mana kitu kayanana hirup sorangan teh sok balaringung sakapeung mah mangka teu boga hirup teh kasahanya minta atuh boga bapa geus kolot Pak can nyalokan aing wae sing ka dieu heula atuh Pak elana ni nyeri awaknya Saraida sabaranta Tamole lewana bae Lelewana bae Manuk sapu manuk gaur dilegatan di ciancur adedi dilegatan di ciancur hirup anu jadi baur kalakuan nu tak jujur mangin nu tak jujur benying mana benying mana benying rumah nyodor ke jalan mending mana nu manis mending mana mending mana mending mana mending rumah ieu belak ka badan aduh puyuh mungkuh dina kurung disumpitan dekat tepi siang wangi mas yeye siang wangi api hariras mikiran diri hariras mikiran diri aduh iya hirup sorangan teh
Batur pakumaha ai hirup lelengohan. Ai sakapeung masok goreng kasebutna ai jadi jelema lengoh teh. Bener nyadi omong sumawona goreng gitu rampah. Sakapeung masok aral hirup teh. Apa bunuh diri wae. Urang lelengohan kitu rarandaan. Ditinggalkeun ku si Cepo ting ka mana sakirilana. Geus mang bulan-bulan. Sabaraha lami tapi Nya puguh nyaeta atuh. Sugan teh erek buru-buru boga gantina. Karena ya batur jeung abdi bijeng. Heeh, teu kumaha urang kadinya suganan ai sore teh ulin sugan neangan jodoh. Kapipir toko juga. Hayang kos batur tadi nama. Lamun heug boga jodoh teh urang nenggangkeun menang nu beunghar teh. Aduh, senang beureum. ya boga perusahaan. Nya boga perusahaan hayang nanaon ge. Sagala aya meureunang. Salieur behnya bija. Nah, hayang baju meureun amun ka pasar hayang ganti baju anu beureum. Boga. Teka undangan bray bajuna hejo boga. Ieu mah bodas deui. Suku oge. Hayang kos batur atuh diselop. Hayang buatan eta selop teh. Itu Di toko ieu tah. Toko mana? Toko sepatu Maharani. Oh, Duren Sawit. Nya buaran Jakarta Timur. Nya bener. Cabang Cibaduyut. Cenah aralus teh tah. Jelas di mah. Eueuh nu nganjukeun nya mun aya mah nganjuk dah. Gampang. Ari ya ngomong sorangan sakitu suku gede sabelah teh. Da kumaha meulina jeung kudu pesen heula lamun suku gede sabelah kapan anu hiji nomor 74, anu hiji deui nomor 11. Anya eta mah abah sok ngawirang-wirangkeun wae anak, lain naon teh. Lain ngawiwirang anak aing mah kenyataan keur mah turunan sia teh aing ari aing mah gede ceuli sabelah. Tuh ari maneh mah suku jadi nerapna teh kana suku. Gede naon kan? Ai abah mah sokanan kitu ayeug anak teh angguran oge. Diangkat-angkat geura oge. Sakitu geus gede teh hayang ditimbang-timbang we ku aing. Leuheung lamun tara merecet mah kana leungeun aing da mending ngamblong we ari ditimbang teh teh bebenyit keneh teh bocor teh bujur teh. Eta miis wae nya teh. Heuh. Aduh ampun aing. Ari abah boga pamajikan ka saha tadina bah? Baheula aing boga pamajikan ka indung maneh teh. Ari teh da naon poho deui da aing geus kolot kieu mah da mineng pohoan. Cenah baheula mah cenah abah kungsi ngawin kunti. Ampun anak-anakan. Kunti teman memaksa ka aing nya kulantaran aing bogoh di heurian terus ku aing di bawah hees. Kungsi boga anak kunti. Mesti boga anak uing meureun bah. Oh, pan mana teh anak kunti anak. Apa ingan uing nanyakeun emak teh teu nyaranaho cenah tetangga. Heeh. Saha mah cenah indung maneh. Da maneh mun teu orok heula teu budak heula nya jog jeleg geus gede kitu. Oh, gitu. Heuh da tadi nage aki teh ke abah teh keur ngalabatu, teh batu teh beulah biji le maneh bari ngajebian berarti teh. Reuwas mimitina mangan maneh ujug nyurulungkeun Cipanon jiga anu hayang dipikanyaahnya ku abah teh dirau di pangku. Bari merejel oge tina bujur maneh dibelaan beuteung aing pinuh ku waduk. Baheula. Wayah nawe bah nya. Loba nu Teuing uing jaga mah senang. Bisa gitu nyundang kolot gitu. Oh, tak gitu ai ka kolotnya. Anjing kadekeun ta obat teh. Aya ye bah obat bius. Tobat anak-anak kan. Aya ngobat ruang ya kalau ternyata. Aya ngobat ruang we ka kolot teh anak-anak kan ku rupa-rupain. Lain kitu bah unya sok aral kuda boga kolot teh jadi pikiranana teh daek ngotak kumaha sangkan urang hirup bahagia gitu bah.
Ya balangsak wae mah nyawa sorangan apan ku abah. Sabarkeun tawakalkeun ai jadi jelema sangsara ijem. Punya sakapung bah sok aral ah. Atuh dah kumaha maneh macam ngarumasakeun maneh ari jadi jelema sangsara sugan daek nyamperkeun kanu beunghar deuk daek babantu kanu beunghar. Kanyahokeun nya. Kanyahokeun ulah wae nyebut pedit kanu beunghar lamun urang teu mere gawe. Ngerti rupna teh kitu. Ngarti aya siseuheun gawat rawu heug seuseuh geus menang nyeuseuf licin terus jual ka batur. Eta mah ngajahat. Kabeh tereh montok sia digebugan polisi gerpe. Jadi bararuh merenya bah. Heeh. Punya sakapung mah bah. Sok sedih bah. Pikiran awak sed. Karasa awak sed. Sedih kitu tuluikeun ai mah we teh. Abang kena urang jelema melar. Malarat kitu belegu. Setiap anak gitu teh we nya sakapung masuk hayang munjung we bah. Apa munjung ka anjing wae gitu. Duh ampun dekoslet ih pikiran anak aing. Kada sarakah teh budak teh ah. Amit aing sanajan boga anak beunghar ladang tina munjung ngipri mah amit keheulaanannya nya ge jelema sangsara ai kudu kitu mah keheulaanan nah ka tipu ting kualiah dunya deuleu Rong kaporong. asa jag-jag we deuleu jantung cau ge ngeunah dihakan nah Tadi samaraan. Yangna bah sudah hirup sangsara wae. Kan we munjung mah urang senang gitu. Dek ngipri maksudnya Nya hayang kesrek ya. nah sok kesrek. Ih puguh deuleu. Ai kesrek nu kumaha bah? Nu kesrek. Aduh. Eta kapaleun. Ijam deuleu. Ari kesrek teh eta mata cileuhan wae. Tah. Dengekeun. Cungcurungan renghe kitu. Leuheung lamun cileuna loba meunang 3 karung saisuk bisa dijual. Jeung naon bah? Dipais. Dijieun gegetuk. Dipake nemo kalau sama situ. Ulah lalawora teh deuleu. Eta kana bagong wae kitu. Kana bagong. Hah. Beuki kitu cacing. Ih, Da kudu beuki cacing deuleu jadi rek ngaji bagong mah deuleu. geuning kamari geuning aban teu ngaji bagong ge di daharan cacing. Nah, pira cacing kalung 3 siki eta mah ubar atuh. Ubar mengi teh. Ubar mengi. Samarukna belut meureun. Oh, nanu kamari teh lain belut gitu. Lain nu bawa kuing teh kamari. Bu, sugan aing belut hanas dihakan tapi ngeunah cara belutnya jemnya. Pangalakeun deui. Pangalakeun deui we jem ku mana. Kamarana obat tatangga ieu teh. Ubar panas teh deuli jem. Tatangga arareuweuh nya. Ai balong diteang teh ku maneh. Balong naon? Balong saat. Balong. Balong nu batur dipangneangkeun. Boga puguh di kulianton yang balong batur tah. Nih saha we teang di loba laukna lagu maneh. Cenah abah sina ngalongok sawah ge da. Henteu. Sawah nu mana? Itu anu kotakan mensos. Coba kotakan anu nyungcung anu huluwotan. Nanu saha teh cing? Cenah anu abah. Lain belagu. Saha? Nu batur teh nu nyungcung aing teh boga nu nyungcung selelana ge. Aing mah nu bentelu paling-paling. Geus ewon. Heeh. Sawah bau tuh. Lah. Mun urang lega sawah ngeunanya bah. Tasah tetangga di luar naon duham dehem gitu. Wah ngararintip gitu. Teuing da unga aing ngararobrol sok ngararintip we kawas kanu gelo ka aing teh. Eta samarukna urang ngabarang ngomongkeun manehna meureun. Tara urang tara ngomongkeun batu. Dah. Ngeunaheun tanya. Ya urang joget jenyi. Mun jogedan ngeunaheun tah. Aduh asik deh. Wah, Nah, teh ijem. Oh, arak-arakan singa depak anu nyunatan di lebak. arak budak sunat eta. Oh, aya nu hajat teh nya. Oh, bener. Naon? Eta tetangga. Keur nyundatan si Ewon. Di tetangga dinya di lebak. Heeh.
Nah menikah bina-bina cing. Nya barang kirim hakanyeun poe ieu. Cing bukakeun ieu mah eta aya mah di luar. Saha di luar ulah katara-katara wae masuk. Nah, bel aing mah kitu. Tah, bel aing mah brut cenah nya dengekeun. Buka pantona si Jem. Geus. Nu rek balanya meureun. Mundur rek buka panto. Sok buru-buru bukakeun. Garengot we. Enggak, kalabat. Abdi Oh. Bah. Iya. Baun teh dah. Ini emed. Joni ada. Oh Joni. Oh, ada Joni ingin nyawa ti tadinya. Kana emel. Emed Kapungkur teh bisi pohoin. keur budak mun emen kumargi pasaran rada naik abdi teh. Lemon. Dina bidang seni. Iya. Terus jantan Joni gitu. Joni. Margi emen teh lah nyaeta ngaran itu teh kampungan ya, Bang. Nya mang. Bener Asnaif anggaran aki teh. Ayeuna saha? Ayeuna jadi beben. Nya. Kuring kapungkur mah tatang. Ngaran awewe tata. Coba. Nepi ka kitu nya sih. Jangan awewe tatang. Sana Suganda ditinggalkeun si Cepot teh cager bah. Ih, kalah Ih, nemen. kitu we kalah nemen gering nanti ninjang. Masih kene ujang teh ngiriditkeun eta waluh. Teh geus gentos eta mah. Gara naon? Kana cereme atuh abdi teh. Kana cereme. Mun abah passion jang tilu we. Naon? Eta batik. Oh, sae. Sae, bah. Nya Teh can damang abah teh. mujeuhna jang ayeuna teh nyata ieu teh gering abah teh geus 7 bulan. Kasawat naon abah teh? Segala karasa jang. Di antawisna Kencing manis. kencing manis, Ginjal. mah, Tumor. Ngangker. Eta bisul beunyeur. Itu teh pamisah istilah dokter mah isolasi teh, bah. Isolasi. Penyakitna hiji teh. Juga teh konsultasi. Sanes. Gan teh sulasi sareng mangandeu. Terus Terus kumaha jam? Jam kada tuh jam. Nya mangga. Ongkos wah sono wae. Rada isin adi disampeurkeun ku lalaki teh lah. Abah rea mau ditanya maksud abdi ka dieu? heueuh nya jang. Ari ujang teh kamari teh leres di Jakarta teh anu katabrak kereta api cenah. Hah? Di Jakarta kamari cenah bejana anu katabrak kereta api bener eta teh. Jakarta di mana teh, Bang? Ini Jakarta teh nu mentas laut di dieu meuning. Anu laut kumaha, Bah? Teuh, kalah nanyakeun deui. Ai Jakarta cek ujang di mana? Ulon atuh bah. Di dieu mah. Nanya. Ka ujung kulon, bade naon ka ujung kulon, Abah? Di ujung kulon teh jang loba beurit. Oh, mohon. Ujang beuki beurit. Da mah jaket kulit itu mah. Beurit teh. Nya gitu. Anu make jas bangkongnya. Tah, pame bade ngaput jas mah nu saya mah di dinya tadi tonggo. Mau di Cibangkong. Pak jalema. Mohon. Ya ini tinggi lalieur di wae kedatangan sama kieu. Sama ieu ge geus mau. Bah, abdi teh karena tadi mah sugan cager lieur teh gitu. Heeh. Abdi teh aya maksud, Bah. Ngejing jang bejakeun naon. Jadi Ieu abdi teh itu aduh kuning bah ieu bawaan sakieu. Yo. Leuh. Nah, atuh jangan repotkeun teuing teh. mun sagala wae. Jam deuleu itu anu barang kirim. Nuhun jang. Ih sulawa kanuna teh san karuan dipasikeun gealan, Bah. Lain jang aing teh. Kang Abah. Heeh. Asal Nya. kahayang abdi sugan jeung sugan ku Abah ditedunan. Naon jang. Kieu Bah abdi Geura teh pedar bejer bias ulah di dinding kiri genang si taeun teh geuning. Semet. di clear kumaha Bah? Siloka. Ulah di dinding kalian. Oh. Di sindang palai. Oh, bumi dindingna tembok gitu Bah. Jadi ulah jang eta bako di hari brek diudut. Ya mohon gitu. Duh, Pasti inilah rumahnya si Cepot. Nah. Duh, tuh pati. Saya minta pertanggungan jawab bagaimana utang piutang. Aduh, aya naon ieu teh? Dikemanakan si Cepot, Bah? lagi kutang Bah tah. Kelanan aya naon ieu basa naon teh nyi ai kitu. Aku minta pertanggungan jawab mana yang namanya si Cepot. Nah, Bah, Bah, Tidak ada si Cepot di sini. ada juga si Abah. Si Cepot mah geus mangkat di sabara bulan boa. Bawanya. Ninggalkeun kuring, mangka kuring keur gede beuteung. saya datang ke sini bukan mau mencari boa.
Saya mau kesini mau cari si cepot punya utang sama saya. Sudah 6 tahun bilung bayar. Dalam boga kutang waktu cina bikinnya kutang maneh jem. Boga kutang gitu kuringan hiji-hiji nau geus sebelah ya. Bah, keun ancam. Bukan gudang yang ku cari. Aku mencari si cepot untuk ini si cepotnya kemana, Pak? Gimana? Yang bukanya merah giginya satu. Anu mawi parantos 8 sasi ayeuna eta nu beureum beungeut teh si cepot teh eueuh di dieu jang. Bah, Aing nagih aing maksud nagih ka dieu teh memangna papanggih jeung si cepot si Ujang. betul, Pak. Begini, Pak, ceritanya, Pak. Dia pernah datang di rumah saya. Dia Bapak mengerti omongan-omongan saya? Oh tidak. Bah, kalau ini siapa ini, Pak? Ini Emed, Joni. Joni, Ini Joni. Betul. betul? Memberi kenalkan nama saya Ya. Ucok Humarurung Simatubang. Hah, Bah. Emed, pakai sima juga. Bah. Emed si naon? Si mana orang? Ya teh kela tuh kuring heula ada bukan maksud teh hiji-hiji atuh. Bah, kalau begitu diaturanan lah. Duh, diaturanan cenah Bah. Tulanan cari. Bah, abdi teh dinas ka dieu teh, Bah. Terang teh dinas. Abdi teh dinas ieu teh ka dieu Oh, teh. atas dinas di mana di kepolisian di angkatan darat jang. Teu komandan piket abdi teh, Bah. Sumuhun ada gitu maksudnya. Bah, naon? memang betul si cepot itu dulu ambil jaket pada saya, Pak. Utang jaket. Hutang jaket. Dia tuh make jaket si cepot mah. Henteu nya. Itu. Kela dewek heula euy. Bah. Mangga dah. Kieu teh, Bah, ya tak seberapa kali kieu tah abdi tah. Sok. Gitu rek naon datang ke. Abdi teh nguping wartos si ieu meraranaan hanya teh, Bah. Pek wae re hayang mah nangan da bah ge hayang keneh. Nada kita. Eta awak kumaha sih ngajawab teh? Ai kitu kumaha bitu maksud Ujang teh? Ari apa teh hayang deh? Ka saha? Ka saha? Ka si Ijem. Piraku anak. Kuring teh anakna abang. Beda deui ari aing mah hayangna. Hayang naon, Bah? Hayang di pikanyaan, hayang di paraban, hayang di kaulaan, ngaran-ngaran kolot atuh ku anak bari jeung anak kan hiji-hijina payus ye mulang tarigu ka aing. Urang tariwel. Si Umar urung molor. Jadi diganti si Umar molor anu. Aduh. Eta semang ngadon. Hah. Ini bah semang ngadon he. Lain jeung ngacai heesna teh nya. Bah. Narek ngadon kerek itu. Ada nasi, Bu. Tuh, tedahar anu. Ada nasi. Ih, gitu amin. Meski naon kita nyakeun Nasi eta. naon? Si Nasir. Oh, si nasir. Ini Sri Cibaduyut, Pak. Aya oge kejo jang di dieu mah. Iya, Bang. Abdi aduh, ieu maksud abdi penting pisan nih, Oh, Bang. ari maksudna naon? Pak, abdi teh kada teh lain gabung jadi bodor ieu teh. Ai kitu. Dadara mah cita tadi rek jadi bodor mah. Aya maksud. Naon itu. Di tadi ge sepi itu jang. Oh, naon. Saya peningkatan tadi kita. Nah, mun diisin ini ge sepi we nanya jang ai ge subuh yang celena yang seuri teh si beledung teh tuh. Tuduh. Ya nama jadi orang kieu we tuh, Bah. Nah, Matakna sugan bisa kan nulungan. Nya, Kuring rek nanyaan. ka saha? Eta Abah pantesna kuring ka saha da teu hade kuring nanyaan Abah mah. Aya rana Di mana teh? aandar derdor. Aandar watir anak daek teu. Iya, Abah mah pan kuring nasina ka ijem, Bah. Waktu aca mah da isolasi Ijem mah tanyakeun ke si Ijem nan aya. Ijem abah masuk anak-anak ari anak aya nu miharep sok ditawarkeun batur. lain ari man. Anu ulah anak teh rumah tangga jeung batur teh. Iya, lain anu ulah da. Nah, ieu teh kuring teh bapak bener apa bab lain ieu teh? Kita bapak tani. Hah? Apan maneh ka aing teh jadi bapak tani. Ayeuna jadi kan uing teh rek di aya nu naksir gitu. Heueuh, tah ieu Jang Emed Jang Joni naksir ka maneh kira-kira na maneh daek lamun dikawin ku Jang Emed. Anya uing mah saha we anu miharep gitu. Heueuh. Iya maksud kuring ieu cuma duh ampunnya. Itu mah angges-angges teh nyarita teh kumaha teh?
Oh nyansok itu. Ari Ujang bogoh teu. Kayak bah can nepikeun soal bogoh ya bah. Heeh. Ari kitu. Terus terang bah lamun kieu bah kuring kasihgeung ya teh bah ya. Teu geunah ya bah. Oh, kasihgeung. Nya. Nadaki macan nyigeung Ujang. Tak, soalnya tadi tanya wae ku Abah. Kuring Ai kita tadi aing ngocoblak teh naon nanya sia da. Karena radio butut. Kabina-bina teh dianggap radio burut. Butut. Butut heueuh. Nah sakira pusing. kuring teh rek nanyaan ka Ijem. Itu atuh. Ijem teh Rana. Tara kuring giduda. Ai kitu. Kapan pantesna Rana jeung duda? Nanya. Jiga sisiniran. Ya sindiran ku. Kumaha ceuk sisiniran. Aya roda ditarik ku kuda. Heeh. Rarakitan ku awi Cipeda. Terus Mun Rana kawin ka duda, raraketan teu disada gitu. ya geus berpengalaman teh Jang. Jero atuh. Model kanyere di Gunung Gede. Gede. Nya, Nya. sayang piit kahuruan. Terus Awewe teh gelede. Nya. Aya teh naplok dina Cili Ujang aya naon? piit. Oh, Piit. gitu. Oh. Bah, Euy. jadi lamun Ijem dipilengkeun ku kuring moal naon? Ari ku cepot teh geus diserahkeun. Acan Jang. Da geus 7 bulan eueuh ka dieu mana kitu ge geus cuy meureun bebas. Apaan ari geuning ari ditinggalkeun leuwih ti 3 bulan teh awe teh sok meunang naon? Hapa naon nih? Hapa kalebe teh. Naon teh nya? Rapa. Hapa naon? Rapa. Rapa saha? Lebih mah deui rapanya ngaranna. Naon ngaranna teh? Teu nyararah teh ah. Rek apa rek beuneu. Lain-lain daun amilan sabarang ditawaran, lain-lain mata bibi, mata dengan bebas berang. Boga sumur sisi dikuriling dunungan tongkat cabe
Aduh, menang sababaraha bulan aing ngamen di kota. Ayeuna balik. Lah, dua tanyakan deui, tilu pengkolan deui aing nepi ka lemur. Sisi jam pantasna teh geus bodas, da baheula waktu tinggalkeun teh cakutul. Monyong. Ayeuna mah juga nama wah geulis piraku. Da eta we teu boleh ingat wae di lemur teh aing teh ka munding. Sebab munding acuk aing can dijual da harita teh keur modal. Heeh. Oh, dewek teh wangsu di kota dulu. Sopian. Harita panggih jeung maneh keur ngajual dus. Hah? Oh, bener euy. Oh. Aduh, ampun jeung gan. Nya kitu teh gan hampura we aing. Sok gede dosa ka maneh teh dilu. Nepi ka ieu pan sengehan cokor maneh. Dek ngahampura ugan ka aing. Jeruk Garut. Jeruk Garut. Tobat. Ngiuhan heula ini dia. Deh. Aduh. Karena ada aing mah sabeula jeung petot kukuna teh. Kudu disambung ku seng aing mah. Untung disadage Kang. Jika itu iya lamun parang hirup di alam dunia dina waktu ayeuna ku kituna ayeuna hirup karena langsa nalangsa hanapeun tangkal kai lamun kuring ayeuna jeung paketo dihijikeun jadi mangkukna. Hah? Bardin euy. Lagu aing teh teu matak nyangut. Kang, euy. minta laguna nu modern atuh nu keur top ayeuna. Lagu naon? Lagu naon we kalangkang. Bisa teu? Dengekeun potret manehna. Sok tah. Aduh. Rambut panjang. Tah ya teh Kang. Tah 200 tah. Ya, nuhun jangan. Aduh, lagu ya Cek meta lagu nyuruhan kabur Kang. Nyeruan kabur? Nya. Dah. Nah, itu nyeruan kabur. Aduh, hah? Lagu naon? Madu dan racun. Waduh. Lainnya atuh rame. Ini juga si Ewon itu cuy. Won! Hei, Wah! si Akang. Aduh, di mana sih goy? Si Akang meninggalirkeun batur. Anger wae dipesangkang
Heubeul teh panggih geus cager mata teh teh. Nyeta Kang kieu kene wae lain dari akang naksir teh tadi cicing di dieu ngan disidik-sidik ku kuring. Sieun salah. Kuring teh geus natar ngidul natar ngaler kawetan ka kulon dengan akang. Aya kieu. Sampai ka Majalengka, Kang ka Cigasong, ka mana-mana. Ari akang ti mana wae teh Kang. Kieu dek euy. Aduh si akang. Jadi unga poe oge dek teh ngamen euy, unga warung nasi disambeurkeun gede. Ka warung nasi mana Kang? Ka Sinang heula kanya ka Majalengka. Oh di Munyul teh. Yo, Pak naon teh? Pano. Pak Ano, heuh sobat Cilaing ge. Nya tuluy ka mana deui Kang teh? Hah? Ka toko Terus ke toko sepatu kanya ke Jakarta. Jakarta Timur benernya. Nu di Buaran teh. Oh. Tadi dinya dewek tempo dulu di bahanan sepatu dek teh. Eta teh? Kalau nyomeni alus Kang. Nya. Nya bener ya Kang alus. Lain kualitas teh hade sepatu teh Kang. Kayak selop keur pamajikan aing sisi jam. Bener nya. Segala boga akang. Selop tanu sisi jam teh. Bener. Tapi gede sabeula pan sisi jam mah. Gede sukuna ge gede sabeula. Gitu. Jadi tak ieu samping euy. Nya bener. Brutut, naon brukat? Brukat, aya brukat eta mah poleng adang urang teh. Poleng adang teh. Ieu iket yang si Abah. Teh tiga negro teh. Tiga nya alusnya. Bener. Tah ieu cempala keur bielah. Nah, kecempala keur saha? Cempala keur bielah nah keur bielah. Anak si Sugan teh cuma ijo trek jadi dalang juga. Oh nya bener dadan. Aduh. Elan jadi dalang. Lumayan geus bisa nyeun comro jadi dalang teh. Sate budak si Sugan. Rajinnya. Rajin. Kemajuan bener Kang. Nah si Akang meni syukur we Kang cager metam udah pegang kitu awal. Oh, cuda euy ripuh memanggul kacapi dek euy. Kang, kau enggak eta. Tapi aya oge nu teu mere pisan euy. Wayahna we kudu sabar nu teu mere ulah dipaksa Kang. Ih, dituturkeun kowe enggak. Oh nya kitu teh we. Diturun ka mana? Diturunkeun Sangkan mere. Sangkan mere. Ya teh ulah omal. Lu rido we Kang nu mere. Mode pasari lu rido. Kang, lain nama kieu Kang. Sing karunya ka kuring, sing karunya ka pamajikan. Aya kitu. Eta teh pamajikan teh geus sabaraha bulan akang ditinggalkeun coba? 7 ke 8 bulan ayeuna ninggalkeun pamajikan jeung teh. Tuh, liwat panajiran teh Kang. 100 poe disna oge dosa teh ka pamajikan mah. Enak buru-buru balik, Kang ngarap-ngarap di lembur, geura akang teh jeung hutang di warasaban warung sih muga pikiran we hirup teh. Si jam nganyuk wae. Nganyuk wae. Ku akang teh diurus gitu. Aduh, udah hampura hari tadi dek teh cek budak nguratnya mah cek bahasa legekna mah frustasi di lemur teh euy. Nah, akang mah jeung da jeung susah we nya kapaksa we aing ngamen ka kota. Kudu mikiran mana hirup enak buru-buru akang balik uruskeun di lemur. Kieu Kang, cek ponok, cek panjang geus amprok jeung metoha akang. Buru-buru engke bisi disusul ku nu berwajib akang leungku kuring. Ada lain perlu ngadongeng sering teh. Nya. Nah kan pika sirieun. Nya kitu teh akang geus ka mana-mana wayahna we Kang kana Kang. Hibur Alah. Kang orang kisah ka hibur naon Kang ayeuna lain pengalaman akang ti mana wae sajroning ancuran teh tah. Oh, ke Jakarta. Jakarta, ke Banten. Ke Solo. Menang oleh-oleh naon teh ti Solo ti Banten kan. Di Solo nya menang goleno. Itu Banten? Di Banten nya. Kira aku apa? Ente. Menang ayu. Kang, sugan diajar bahasa-bahasa atau bahasa pengalaman akang gitu tah. Pengalaman gitu. Oh, dek bisa diajar ngewayang Jawa anu baleng. Cing sok maca Kang wayang kulit Kang. Cing sok Kang. Nah, sok yang nyaho ngetes teh. Sigro. Sigromeli sang ketos sangkete Kang lain saja banati ieu kuring teh aya ngadenge kitu nya naon kuring teh ngukut manuk anu panjang beung teh ya teh manuk kuntul teh lain ya kaayaan di rumah tangga dewe kumaha ditu ayeuna kalau rumah Kang mah riweuh wae nama Kang pada nyusul nya syukur ayeuna rek balik dewe heueuh sok buru-buru balik akang sebab Kang
Itu teh ya kajian tabrakan truk ke jeung setung kan ulah laporan di lembur akang teh. Oh gitu nya. Nya. Aduh, Buru-buru ya Kang balik aya mah kumaha kejadianana. Aya mah kieu Kang. Aya mah Kang buru-buru aya ijem trek dikawinkeun Kang eta. sia kayak ngomong teh. Make jeung teu percaya mah tak disusu oge. Rek dikawin teh ku salah saurang jelema Kang ijem teh buru-buru Kang balik. Anu balik sia ngomong teh. Hayu we balik teu percaya mah Kang. Nya aya teh wan. Sok suma Kang aju. Kapan aing salakina? Ngan akang bongan kailaan teuing eueuh ti lembur. Lamun nya cewek aing pamajikan aing kawin tempokeun di duruk aing mah. Oh nyeta hayu we buru-buru balik aya Jeung mah. mitoha-mitohana ku aing di duruk tempokeun Hayangnya ka Bogona ngaranna. Saha? Emed. Si Emed teh. Sok. Emed. Sok. Jadi si Emed teh ngajak kawin Ngawak ka ijem. ka ijem. Sok. Si Emed teh sangka. Ngan ngaku ngaran dilani Kang bisi we kuring maling ngadukeun ka akangnya. Dilani jadi si Joni. Ngaranna teh. Aduh, hayang kapake ku ijem urang euy. Heeh. Oh, teu bisa tempokeun ku aing di situ lah. Kapungkur katung cariden ayeuna kajampang deui kapungkur paturai tina iraha patepang deui pasir koja Astagfirullahaladzim, ampun cing, jang Joni gini geus datang, nuhun cida geuning diarep-arep ya, salakina sisi jam teh wae datang ayeuna teh, jadi ku kitu nanya, rek ngeureuyeuh mah kitu teh anak abah rek di naon, sesatnya mah rek di pikanyaah gitu. Di pek wae gitu kalarasan ieu ku Pak RK ka dieu. Palebe paling dia Pak. Oh iya palebe ieu. Atuh bah buru-buru lah geura rapalan ieu mending geus ararateul kieu lah. Nih si cek kabina-bina cing mending ngawiwirang mah nih. Sok kumaha ceh? Alhamdulillah. Nyumuhun. Urang sadayana ku perantawisanana Nyi Ijem tepangna sareng Jang Emed. Nyumuhun jang. Tiasa riung mumpulung ieu. Oh iya coba palebe. Lebe. Sugan teh hakim. Sanes abdi lebe. Sanes lebe. Ya cek nih hakim ini jebak-jebak teuing teh. Nyumuhun. Salias. Nepangkeun atuh Abah. Nyumuhun jang nyumuhun. Hamid. Oh iya teh lebe Hamid. Mohon. Nyumuhun. Sugan Nepangkeun jalan atuh rebe. Oh, Nyi Ijem. nepangkeun abdi Ijem. Abdi Tono. Oh. Bapak. Nepangkeun Abdi ke Hamid. Emed, ka Emed. Jang Emed nepangkeun. Jeung abdi kudu deh. Mohon. Emed, Udin. Joni. Naon ieu cek ari ujang. Bararupa Lan. ngaranna. Tadi ka Abah ngeunakeun teh. Saya teh jem Tadi panggilan Hamid. Sumuhun. ka abdi Hamid, Tono. ai ka itu ka anak Abah Tono. Amanat ti sepuh. Ieu kam piminantun Abah bieu Udin. Udin. Jadi ngaran ujang si Subriji.
Ari jenengan abdi mah sadayana mah aya 17. Aya 17. Sarua atuh jeung gelo jang. Abah, ulah nyarita teh ulah kitu, eta teh lebe, eta teh ulah gelo kitu. Paduli ceng ai ngomongna teh cireuk mah piraku dianggap bener dek lebe dek naon oge sanajan pangkatna luhur ai sakacumprang sakacampur mah ngomongna nah dianggap bener gitu. Tah upami Abah palai uninga nya pengalaman abdi. Tadi rumah sakit Bogor teh ngarobrol teh kieu bah. Oh, nya. Di rumah sakit Bogor, rumah sakit jiwa. Mohon di rumah Apaan sakit Abah jiwa ge teh. kungsi di dinya baheula? Tah upami palai uninga teh kieu pisan percis. Simun Abah ge pan kungsi di dinya. Oh Abah kantos? Kantos ka Tasik. Nya anjang. Abdi ge kantos apa nu? Tadi Panawangan teh kapan harita teh aya gempa bumi. Oh muhun waktu tepang teh di Banten. Nah ari ujang ka mana karep wae ngomong teh kapan sidik ieu ujang teh nyaritakeun soal eta kawin. Sumun apa saur abdi ge sangem abdi ge tadi di rumah sakit jiwa teh kieu. Simun eta rumah sakit jiwa teh Abah oge sakanyaho Abah di Cisarua teh pan seueur engkol. Mohon. Nya. Mohon. Tawar teh nu bareureum teh jang diparut caina diinum teh upar kana panon lumayan. Kumajeng-majengna nagara ayeuna parantos tiasa ngalindih bulan. Suur ayeuna di Amerika pesawat anu tiasa ka bulan. Kumajeng-majengna. Oh, jadi di Bogor teh aya rumah sakit jiwa. Waktos di Garut mah jeruk teh seueur ku hama, rupina mah belahanana teh janten ararawon ayeuna teh. Tak kitu jang emednya ayeuna teh. Mun anak ijem teh jadi bade dikawinkeun ka ieu lebe. Muga jang emed ngarapalan ku abdi. Simuhun. Mangga. Simuhun tak kitu ieu. Cobi atuh eta syarat-syaratna. Sumun. Sim kuring lebe. Ujang emed. Ieu Abah. Mun dia Abah. Ieu muhun. Nu bade nikah teh. Ieu ijem. Nya. Tanu di luar domba tuh nuju di talian. Ke antep. Tajang di nagolodog aya tikotok bisi ujang hayang nyobaan ngakan tikotok. Ari Abah geus ka mana karem nyarita teh. Naon ieu teh naon? Ieu teh nu bener ieu teh aya domba, aya tikotok. Di rapalan. Dikawinkeun moal. Keun atuh. Kawinkeun. Ieu mah da eta mengukur heureuy urang teh nya. Jang kelenanya. Mohon. Lamun aya nu nanyakeun Abah bejakeun Abah nyumput itu si cepot datang jang. Mana Abah? Si cepot tuh. Loh, Nya. Jadi lamun riungan di lamun si cepot nanyakeun teh bejakeun Abah mah geus paeh kitu jajangnya. Kumaha cenah Abah teh? Kayak Abah. Apa nya teh maneh teh rek kawin. Nya aya Tak ai Abah teh ngawakilkeun ka jang lebe. Sumuhun. Kawinkeun jeung jang Joni si Ijem. Da lamun ke si cepot datang ka dieu Abah geus paeh bejakeun. Oh, nah teu tiasa Abah upami aya cepot Abah ngiring cepot ngobrol Teu sesarengan. Abah mah rek nyumput moal ngomong sakemek oge. Moal ngiring rampak. Moal ngiring duh bahaya si eta mah jang kami toha. Ieu aki nepi ka parenyon kitu kunaon jang. gara-gara Digebukan Abah teh ka si cepot. Nepi ka pasiksak awak kitu karena rempreng leungeun teh tu. Riwayat idut Abah teh. Leungeun Abah kempreng teu. Teu beleger. Teu udah henteu coba heula ge cek rempreng awak. Kayak gitu jadi tuh yang nyemput jangan. moal atuh. Mangga sok Abah we nyumput. Palebe punten upami Jam. saha? Lah, ai datang Aduh. kumaha tuh? Akang? Iya baju yang mana Jem? Aduh. Ilaha illallah, Ewan. Demo. Ya, Kang ya. Alhamdulillah, euy. Aduh, seger Kang. Lain bae ngarariung di imah we. Ya senana golodog. Nya atuh. Manggalingi bade. Falebe gini falebe. Duh, Jam. Aduh. Ijem. Akang. Aduh. Wah, aduh. Jem. Nah, bojengkol bisa dicium coba Jem. Kasih ada sepi tuh dan. Kadang-kadang Kang. Jangan emet kunaon mah kita. Aduh, punten jeung emet, damang jeung emet. Damang. Nuhun ah. Ya, falebe damang. Damang. Puntenna palebeh ya lah. Ieu nganter si Akang ya. Aduh, iya kebenaran pisan ya lah. Duh, mah teh. Jam Abah pangnunakeun. mah eueuh Kang. Kemana? Ulah nanyakeun Abah. Jadi Abah teh keur nyumput. Abah teh. Oh gitu. Nyumput. Oh syukur bae nyumput mah. Nangan ieu naon pasoalanana si Abah make nyumput? Sieun cenah. Sieun naon? Sieun dicarekan Akang, sieun ditalipukan Akang. Tapi ulah mah mawa ka abdi nya, ulah mah mawa ka Oh, abdi. ieu aya kasang tukangna meureun. Nya. Naon sababna? Sababna Kieu sababna teh. Cing. Ijem teh bari ditikahkeun ka Palebe. Kitu sababna teh.
Ada wanianan lebih ari maneh. Abdi mah ngawakilan teh jajab ieu palabe nikah ka Ijem gitu tah. Cing boga pikiran kapan si Ijem teh pamajikan kuring lebih. Ah, tah mah teu boga rasa pisan jelema teh. Ari kuring kudu ngomong kumaha tuh. Mun bogo maka si Ijemnya kawinnya tuh kan bae da urang ngalobakeun awewe ridho demi Allah lebih. Ridho. Tah ieu jadi walina teh ieu cepot. Kene uing walina. Gitu. Apaan aya kene abah jadi kumaha sih ieu teh? Hampek kawin ku lebih eta mah. Ya gitu. Da kuring mah lain kawin ka Ijem kieu lalakonna teh. Kumaha tak lalakonna teh Sok gitu. sakinya. Lalakonna teh. Kuring teh datang ka dieu nganteur lebe. Boga maksud aya teh kado leutik ka Ijem teh babawaan lagi nu lebe. Abah teh diantar ku Jang Emed. Nya. Ka kuring. Terus Tah maksudna kuring teh diajak ka dieu. Tah bejakeun Maksudna? bejakeun cepot eueuh. Datang kuring datang ka dieu teh cek abah teh. Bisi cepot datang entong dibejakeun aya abah. bejakeunana Bejakeun abah mah keur nyumput anu tadi teh nyumput. Ijem. Di mana nyumputna? Di kolong ranja. Jika urang teang. Tangkang. Terjemput wae. Ieu, Bah. Tah. Ulah dibejakeun jempotnya. Abah keur nyumput. Ya. Abah. Yakin sama Kang. Eta teh anu ngaguya-guya abah teh Kang Cepot. Nu macak ulah cekcok oge nyempotnya. Lamun datang si cepot, Abah bejakeun keur nyumput. Foto eling Ijemnya boga apa? Jabahnya, Maju tenang dewa. Abah. Tenang pokokna mah. Anak-anaknya dibawa ke Ayeuna rumah Abah keur sakit. nyumput. Heuh, teh Abah teh keur nyumput ayeuna. Lamun datang si cepot ka dieu, ulah dibejakeun keur nyumput nya jangnya. Moal. Sabab naon Abah napangna nyumput teh? Kieu jang sabenerna naonnya ieu. Jadi si Ijem teh rek dikawinkeun. Rek dikawinkeun. Rek aya ujang ngartiin ce. Wah, nah penyakit abah teh karasa deui. Itu siapa beli nongeng gitu. Aduh. Jadi bah, gila si jangnya. Jadi abah teh nyumput itu omat, jangan ulah dibejakeun ka si cepotnya. Kapan kuring cepot teh heueuh tah ulah bebeja ka sia. Apa deui teh keur nyumput. Cilaka geus ieu mah. Jadi peke teh kawinkeun ku cepot si Ijem mah ka Jang Med. Jadi abah rek nyaksian di dieu. Oh gitu, cicing bala mun nyumput dinya cicing-cicing. Tak kitu geuning palebe. Mohon. Teu si abah oge bieu ngan kuring ulah bebeja jeung si abah keur nyumput. Udah gitu tugas abdi ge. Tugas abdi ge salah. Bisa mimpin Rusia nya bener tah sarea halus. Tah upama kitu mah tuh abah nyumput. Kira-kira cekang cepot. Saya na abdi kena kumaha. Kieu palebe ya. Cicing lebet. Omet. Ulang. Kieu urang aya abdinya. Abdi rek nyampurin heula cucu. Si abah. Cicing ulah kasih Ijem cicingnya. Abdi milu atuh gitu. Bah. Aya naon jang? Ayeuna mah nyumputna gentian ku uing. Abah kan tah kitu hade atuh jang. Wakilan ku jang cepot nyumputnya. Tah abah kawinkeun. Dek jam. Ayeuna mah kieu we atuh Kang Cepot, ayeuna mah kieu. Kumaha cepot supaya aman? kieu mah Abah. Nya Abah. Apa cepot mah keur nyumput. Tidak kolong ranjang. Tah bah. Kumaha mun kieu we atuh ayeuna mah Bah. Naon? Supaya aman ya. Urang nyumput sarareha. Urang nyumput sararea. Nyumput. Jadi kieu jangan ranjang. Sok terus ayeuna mah lagu. Da eno kieu jangnya. Urang nyumput sararea. Dina kolong ranjang. Ya bener. Geuning lumayan tungtung nama ayaan. Jangnya. Ya tuh otak terus sabar. Semesta sejak kadana Semesta sejak kadana Artosna padang sayogi Semesta pikiran sono Waktosna